Ndak kumaha ningkatna urang mah. Sayyidina Ali mah kuat hebat atuh. Siti Fatimah dicekek beung Sayyidina Ali. Talangap. Srot disorot ku batre. Bisi aya naon? Bisi aya cehil nyelap. Eta teh bisi barang dahar di mah batur teu nyaho halal jeung haramna eta rizki ti batur. Ari ibu ngomong aya berkah unggal poe dia nginjeman Bang Emok jurig. Jadah sia. Eureun geus eureun. Ngesereun. Muntah mah nek modar nek nganclok nyawa. Pan ieu aneh ka jelema ku arebat ge. Ieu kunaon deui loba ka babawa jelema kadang-kadang anu ngarti pinjol sagala naon cek deung-deungeun aing mah teu nyaho ieu eta. Cenah kuring mah aya benjol naon teh benjol. Beneran kuring teh nyaho. Geus, nu penting mah bu awak cang. Atuh ja eta. Assalatu wassalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujidil ilmi lil mujiddin wa murithil ilmi lil talibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin a'lamil muallimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'lamul muallimin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man arada minkum safaran min asfarid dunya la yamshi bila zadin wa kaifa yuriduna safara ilal akhirah bila zadin wa ni'maz zadu al ilmu wala siyaman syafi'uhu wa buraquhu wa dhilluhu yaumal qiyamah. Wa qala al ulama kullu mahallatin fiha alimun fahum ahya'un wa kullu mahallatin la yakunu fiha alimun fahum amwatun. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para sepuh bina sepuh, para kiai saumumna kiai anu halala dirungi ieu. Wabil khusus sepuh urang, guru urang kersana Abah Kiai Haji Zuhri,
Al Mukarram guru urang Abah Kiai Haji Sarman sareng para kiai-kiai nusanesna kujisim kuring dipika hormat urang daroakeun muga-muga guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran oge saat ia hadir anggota DPRD Kabupaten Lebak kujisim kuring dipika hormat urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi ka luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren naon namanya Nur Widya kupribados dipika hormat muga-muga yayasan sing dilanggengkeun ila yaumil kiamah. Kiaina sing aristiqomah, santri nu araya sing bararetah, oge sing bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaum muslimin wal muslimat, wengi ieu urang ngahadiran acara walimah taparuk putra putri urang kelas madrasah sanawiyah maupun aliyah anu teu diparantos disaksikeun ku urang sakean tahun putra putri ibu bapak belajar di ini pesantren. Semoga pulang dari pesantren putra putri ibu Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah. Semoga Allah manfaatkan ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Allah menciptakan manusia lain titah ngengenahan hirup di alam dunia lain titah hanya ukur urang barang dahar piknik hees nyatu modal jeung sajabana tapi urang dites ku Allah hirup di alam dunia. Saha nu ngetesna nu bogana saha nu boga dunia Allah. Maka lamun urang hirup ngarasa diuji keur dites ku Gusti Allah maka ulah terlalu tenang teuing sebab persoalan loba baik nu hese maupun anu babari. Maka sabab sakitu intina jalema hirup di alam dunia dititah ibadah ngan ieu ibadah KBG sararangheum sehingga kula silaturahmi kaunggal kiai cekula bah mun bisa mah ieu minta wiridan supaya nafsu salat. Kumaha cek kiai jawabanana pugu apa ge sangheuk bae. Horeng kiai ge sangheukeun. Sugan aya urang baturambang mah ya Abah Haji, lamun teu tahajud besa penting urang dieu nirisan nah nu kitu. Aya ge sabalikna nya tahajud besa penting nirisan aya ku tilok. Urang kadang-kadang eleh zaman baheula ku nunggu kadu. Eta sakitu keur kerek tibra marapas kadu kadenge kuat lunglem ngudag kadu anak jeung bapak kuat pasea udah kudia tuh ka pasir aing kalandeuh barang disorot reng cumplung kalapa nu ragak. Jam 2 keur kerek para hadirin wal hadirat tingali ku urang nu rek ka pasar eta di Rangkas Bitung jam 2 tuh di pasar. Ya Allah, pan eta nu balanja urang jarau. Teu tirisan eta. Masya Allah, pala hadirin. Tapi kadang-kadang urang ka Jakarta neuk gawe langsung isuk-isuk subuh jam 4 berangkat. Ai kamu sholat 2 lengkah tenepi. Ari ka pengajian 4 lengkah tenepi. Ari ka Jakarta atawa ka Tangerang atawa ka mana bae peda urang dibere tugas contoh karyawan beulaanan atuh tepat jam 7 atuh tepat bener tante ya balik ke Jakarta dur bener usaha manehna dagang daging atawa dagang naon bae wapak katinggalun
Ari wafat ketinggalan balik deui ari salat subuh henteu ndek di mana mempana eta wafat. Para hadirin wal hadirat, maka ketika manusia ibadah teh sangheuk sahabat ge sangheuk lantaran dina awak urang mah aya nafsuan. Para hadirin ditenden ku Allah nafsu, maka ketika manusia ibadah ngalawan hawa nafsuna bisa dikendalikan oleh akalna pribadi anu sangat luar biasa, bisa mengendalikan nafsuna bisa dikendalikan oleh akalna, maka eta manusia ibadahna ke Allah bisa nyaingan para malaikat. Para nabi mah buktina, masya Allah, jauh teuing ngomongkeun para nabi mah, para wali mah jauh teuing ngomongkeun wali ke palurah, omongkeun guru-guru urang mah, eta guru-guru urang nu baheula kumaha gitu, asrafun as-salih, guru-guru urang. Ya Allah ya Rabbi, ibadahna ka Gusti Allah teh pohara, ikhlasna bener-bener sehingga manehna satakar kebek neangan kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab intina dahirup di alam dunia dicoba, ketika dicoba teloba cobaan mah ngan dua, aya cobaan hasanat, aya cobaan sayiat. Keun mau diceritakan we eta mah ketika anak istiqomahna kulantaran urang ieu ibadah sangheuk. Para hadirin, ternyata nunyeun sangheuk ieu ibadah cek ulama. Yang pertama yang membuat kita malas sholat, malas puasa, malas baca Quran, malas baca sholawat, eta anu nyababkeun manusia malas karena ibadah ieu gara-gara 4 perkara. Bejakeun ulah ya. Mun aya waktuna ya Ki Muhyiddin nya Ki Peluh Paci luhur ulah dijieun makmum Ki Muhyiddin mah mun teu kasodok jubur batur kabeh. Jieun imam bae manehna mah. Jeung kula kenal ti baheula. Manehna urang Koroncong, baheula mah di Koroncong. Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Aing ngobrol jeung kula menang sapara tahun, cenah kula pindah. Ka mana? Ka Rangkas ka Cibadak. Abdi gaduh istri cenah mengaji di ditu di Cibadak. Oh, ieu di putrana ya guru urang almarhum. Allah yarham. Masyaallah, moga-moga Ki Muhyiddin di dieu ku Allah sing leuwih dimanfaatkeun ilmuna. Terus atuh jacan dibahas hiji acan. Nu mantap urang sangheuk ibadah, sangheuk teu salat. Sugan aya urang dia mah mun teu salat duha be nyeri huntu. Aya palurah nu kitu. Nu mantap sangheuk ibadah cek ulama nomor kahiji gara-gara al jahlu bodoh. Lamun ieu jelema geus bodoh, ulah ajak boroning urusan bab ibadah, bab dunia dia bakal sanggup. Ulah ajak boroning ibadah, bab dunia. Dagang teu nyaho kana ilmuna bakal males dagang. Nyawa teu nyaho kana ilmuna, ye. Cek indung bapana, ceng. Atuh coba eta abah dia bantuan ngagebot. Jadi age beuki nyatu. Masya Allah, bahkan alabatan bapak dia dulu, bapak dia kuat kesideng tonggong na alabatan batang kau. Masya Allah, atau coba dia membantu mantuan ngagebot. Jawab anakna, marera rera rerang. Tuh hayang jamarerang. Ulah aja boroning bab ibadah, bab dunia. Tenyaho karena ilmuna bakal timbul males. Atuh komo bab ibadah, ndek sholat, tenyaho praktek wuduna. Heh, eta wudu kula asal beus bae. Aya tata cara ilmuna. Para hadirin wal hadirat, maka sabab sakitu
lamun orang males ibadah gara-gara al-jahlu bodoh, maka dosa gede ngabodokeun awak pribadi, ngabodokeun anak jeung pamajikan. Kumaha carana? Lamun urang teu bisa, serahkeun kanu bisa. Ya di dia aya tempatna. Komo sadesa ieu mah, desa naon ieu? Ieu di sadesa ieu. Sadesa Cibadak tadi pasantren seueur, ustad seueur, kiai loba. Karik urangna nu daek. Mun bisa Ki Muhyiddin, urang dia nama gratiskeun, ulah tamayaran. Ulah, urang dia mah gratis. Oi, karikan daek sia di dia sekolah. Hanya sebesar 2 tahun tah. Neuk sekolah sia bari ngaji di dia tah. Hop, gratiskeun rah, urang dia nama. Deui ulah dipentak saperak ge. Aya eta cenah mere, atuh tarima bae mere mah. Atuh lain deui. Mere ieu. Maka ulah ngabodokeun awak, ulah ngabodokeun awak pribadi, ulah ngabodokeun anak. Pala hadirin wal hadirat. Nah makana sabab anu urang nyeun sanggeuk ibadah ieu gara-gara al-jahlu bodoh. Lamun geus bodoh atuh hese. Jelema bodoh mah dikubareun gati, cicing dinu hajat, tanggung ngumbah piring. Mau lakur jeung boga ilmu. Bener tante. Cicing di mana bae pangburina. Tapi nu boga ilmu sadajan diburi, cenah aya Ustaz anu tarik tah ka dieu. Tah makana urang teh lamun teu bisa ya rumah sabodo serahkeun ka dieu. Bahkan cek Imam Ghazali wayajibu alal abai ta'dibul abnai wa tarbiyatuhum wa irsaluhum ilal muallimi idza balagha arba'ata sinin wa arba'ata ashhur wa arba'a ayamin. Wajib kanu jadi indung bapak ngadidik anak. Ngan lamun teu bisa tah anak urang ngadidik anak kirim ka ustadna ka kiaina. Ketika sabaraha taun eta anak dididik idza balago arba'a sinin, mun anak urang geus nyampe umur 4 tahun wa arba'ata ashurin 4 bulan wa arba'a ayamin. Jadi lamun anak urang geus umur 4 tahun 4 bulan 4 poe wajib indung bapak nyerahkeun ka ustadna. Kadenge bisa imah tarore keneh urang dieu. Kuari teh mah aya. Budak leutik tadi di ayanan puad teh naon? Oh eta naon eta? Pan ulama teu boga Ki Muhyiddin eta. An puad teh naon? Oh PAUD, ai PAUD naon eta singkatanana? Hah? Pendidikan anak usia dana. Atulah si Dini mah si dana asupkeun sekali-kali kunaon? Si Dini deui. Engke lamun geus eta teh beres PAUD. Oh, eta aing poho bae deh. PAUD bener. Mun geus beres PAUD naik kana naon teh? Heeh, teko. Naik ka dinya. Kan lumayan teh anak. Bisa ngitung, bisa bismillah. Ya Allah ya Rabbi. Kakarak bisa jampe dahar bagai indung pada geus atuh. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mantap. Nu pertama dipagar ku guruna bab nyatu beulanan. Bagus eta. Doa neuk dahar. Waduh, mangkane imana ngalewatan leuweung. Ya Allah, mangkane lebaja mata sok aya juri ke gibrig bapana. Ceng,
bapak macam ieu ngageder doang aya judik tenang Pak aceh ngadoa tuh ngadoa anakna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar atuh juri kabur bu nepi hakan aing ku anak eta cenah nya teh macam beda hari ya tah aya manfaat batik kiai mana naon ge bisa ada jampe ngisi belajar naon aceh jampe ngisi kumaha gitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal kumaha cek indungna alah jamaah mah teu didoan ge bijil bae jadi pajana jeung ngaheujeun meureun eta doa Masya Allah bu ku ibu diantarkeun eta anak Masya Allah indung bapana nyerahkeun lengkah ibu dihitung Masya Allah laju ibu ngaluarkeun biaya dihitung ya Allah ternyata pala hadirin urusan agama mah sanajan segede kuman ku Allah bakal dikembalikan ku urang geus penting ieu ilmu makana pala hadirin cekang jeung Nabi man aroda minkum safaron min asfarid dunya la yamshi bila zadin saha di antara anjeun boga tujuan rek jalan-jalan di alam dunia rek piknik kemana baik tapi teu mawa bekal mohon maaf moal bisa cek santri kami sok BM teu sampurna sia BM mah daekeun jendol geraga kayak nu potong segala ih moal bisa berangkat urusan bab dunia neuk piknik be teu boga bekal teu boga duit heulaanan mohon maaf tinggal ngegel curug itu perjalanan bab dunia wa kaifa yudhiduna safara ilal akhirah bila zadin atuh komo perjalanan menuju akhirat mah geus yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah Tuhanmu sehingga kamu sampai keyakinan kamana yakin urang paeh intina nu kolot bakal paeh nu ngora paeh pejabat paeh kiai paeh santri paeh pala hadirin keur di dunia teu boga bekal mohon maaf moal bisa lempang kumaha jelema di alam dunia nu geus yakin bakal balik ke akhirat bakal menghadap sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala bila zadin asup ka kuburan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin sahajalma anu asup kalian kubur tapi teu boga bekal bagaikan manusia norek nyabrang dari satu pulau menuju pulau lain tapi teu make parahu nyampe moal mohon maaf cenah bisa ngojay modar saya ku jauh-jauh teuing mah aya wa ni'maz zadu al ilmu sebaik-baiknya bekal eueuh deui ilmu maka alhamdulillah di dieu para santri baik santri awewe maupun santri lalaki geus neangan ilmu di dieu geus menimba ilmu di dieu aya anu 3 tahun aya anu 5 tahun tah urang teh berarti geus ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasulna muga-muga ilmu urang dimanfaatkeun ku Allah amin amin ngan ieu santri nu rek ngaraji terutama nu keur ngaraji pertama nak dengekeun dia kumang santri ya urusan ngaji beda jeung neangan ilmu nu sejen geus pertama nganiatan wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu ba'da tahsilil ilmi ridha Allah hiji ketika santri endek masantren lempang ti imah menuju guru masing-masing kamana baik tamah Masya Allah wayana niat anu pertama ketika setelah hasil ilmu kudu diniatan ridho Allah hayang menang karidoan Gusti Allah awas ulangan niatan hayang jadi kiai
engke aing pan boga ilmu, engke aing ka Mekah, sorban aing segede ban Vespa. Bu, engke laju aing diiring-iring disebut mama. Bu, berkat nage baskom beureum. Batur mah besek aing mah kardus opat. Orang jerona bernuk kabeh. Eta mah urusan bab dunia. Taya makana ya mang santri ingetkeun supaya anu kahiji menang ridho hayang urang niatan teh boga ilmu teh hiji hayang menang ridho Gusti Allah, nu kadua kanggo ibadah wadarul akhirah jeung bekal ka akhirat sebab ilmu eta bisa nyafaatan. Taya maka cek Imam Hasan Basri lamun santri hayang sukses kudu opat perkara dicekelan. Lamun opat perkara dicekelan ku santri, insya Allah hirupna ilmuna bakal barokah. Tapi lamun teu make nu opat perkara, mohon maaf pinter tinggal pinter, Alpiyah norolong, tafsir banjir, petakul muin kasurah, petakul wahab kabaca. Pala hadirin, kitab tauhid norolong, hanya ukur tinggal pinterna doang. Pikeun naon atuh ai pinter doang mah. Nah, maka kudu ngabagoan opat perkara. Ye, ketika urang teh dititipan ilmu ku Allah, hiji kudu ngabogaan sifat zuhud. Kunaon kiai-kiai urang, guru-guru urang berhasil sebab zuhudna nempel. Urang sanajan teu bisa doang guru atau minimal saparapat nah eta zuhud guru. Kumaha kitu guru mah? Eta zuhud teh pala hadirin ulah cinta dunia. Lain teu meunang boga mobil pajaro lain. Ih, atuh teuy boga mobil ge pula cenah dionang ka dieu. Mun titah leumpang suku aing ilah leumpang na ti imah. Ya kudu make mobil lah. Benar. Minimal motor. Kendaraan dipakai ibadah atuh manfaat, atuh berkah. Jadi ganjaran eta boga mobil nage. Boga kendaraan jeung nyenangkeun anak pamajikan, silakan. Ulah ge cinta dunia. Lamun geus cinta hese ngelehkeun naon? Contoh pemuda bogoh. Kitunya. Sarta bogoh ka sarti. Lamun geus bogoh, ya Allah, cek indungna tot ka sarta. Coba aing pangalakeun kalapa. Ya Allah. Awah mah teu bisa. Ih, emak teu dala dulu tuh titah. Atuh biasana kula naik kalapa teu pan teu bisa kula mah. Ku indung mah teu bisa. Barang ku sarti, ada apa say? Bangsat saya menyebut nage. Dong nuh. Enggak. Neng pengen ada kemauan. Mau apa? Tinggal ngomong. Jangan bulan dan bintang saja di langit. Neng pengen kelapa muda. Ya kecil. Apakah kasar tak bisa naik? Gampang. Padahal mah bisa. Kuat ngarang sodka. Daradas. Lama amat nyantai. Orang ngagalibri gulutur. Terus naik ke luhur, masya Allah. Eta naik tang kalapa anu sakitu tepati luhur. Biasa baik kuat setengah jam. Lama amat nyantai neng. Orang mah Pak, ya Allah, iya daradas teu karasa. Kanjut kajempet teu karasa. Demi kabogoh. Cinta. Pala diri datang ka luhur teh nya mana dugan, mana nu kolot, mana nu sedang. Aduh nu mana ya aing cenah geus kieu. Lama amat tenang, kuat diembat kabeh diembreu. Nu kiring murah, kacanting-canting ragag. Masya Allah, kacuruluk-curuluk nu ngorak. Biak kabeh. Kok ini banyak amat, biarin tanggung, orang teu nyaho. Turun para hadirin. Di mana? Tina kasot. Atuh ya beak kabeh. Kenapa itu lecet? Oh, atuh gak biasa ini mah. Kunaon
ulah maksa gitu ku cinta. Lamun jelema geus cinta kana hiji perkara moal dilingseuh nanaon ge. Bener gitu. Jelema geus cinta madak zuhud dia ulah cinta karena dunia, sedangkan ia sulit jasa. Urang mah pala hadirin ieu mah keur kieu beheran kalura ulah jauh-jauh palura nyakeun contoh ieu. Malam naon pangajian palura jeung masyarakat di ditu. Malam Jumat beulana. Tah, neuk ngaji geus janji jeung Baji Sarman jeung Baji Juhri. Bang, ke abdi ngaos. Oh, siap palura. Bang, abdi ngaos, siap. Tos isalin mohon. Siap abdi ngaos. Kunaon eta magrib lurah nggak siap-siap nyadakeun amplop rokok kiriling telepon. Palurah di mana? Ya di rumah. Enggak, saya mau ke rumah. Ini udah deket nih. Oh ya. Ya sekitar ya saya baru ini apa namanya baru tol Belaraja. Bentar aja kan keluar nih tol Rangkas. Oh iya. Pak, emang apa? Bisnis kita hasil. Janji saya sama Pak Lurah kan setengah M, setengah miliar. Jawab yalah, nu jujur betina hati sejero-jerona. Nu jujur, jawab belana. Iya Lurah, iya endek ngaji, taya nuruskan ngaji. Apa endek nungguan saya mah? Nu mau duitnya setengah miliar. Udah seserian tebu harap jadah doang. Ulah ning Lurah, aing ge buntek gitu. Atuh kieu muhidin mah mama. Cek Baji Salman, "Rah, di mana?" "Bah, teraskeun bae lah, kita abdi eta pusaka kedak," macenah. Tuh. Lain cenah ku kami neuk ditungguan, cek Baji Juhri neuk tungguan, "Rah, bah enggal bah teraskeun." Engke abdi pokona mah tenang bae. Pokoknya mah tenang bae bah, geus pokoknya mah abdi geus bae jeung Abah Haji pokoknya mah ge abdi ke nyusul. Ira apa nyusul? Ka mana apa dia nyusulna? Tah iyalah nu hese. Pala hadirin. Bener. Tah ieu ulama urang mah guru-guru urang. Hidup dengan sederhana, pakaian saayakna, sabiasa-biasana bae. Urang mah pan lain. Termasuk Haji Jamaluddin can bisa. Para hadirin wal hadirat, maka kenapa mereka sukses? Karena ada sifat zuhud dalam pribadinya sangat hebat. Rasul geus ngajarkeun ka urang, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah Anda dari dunia. Zuhud eta ingetkeun lain teman boga dunia, awas ingetkeun dia ulah salah surah. Mobil teuing boga, kebon terus boga, hayo ada duit mah belian kunaon? Iya di dia pernah pasal bisa kunaon legaan ka ditu. Ai kitu jeung anak incu. Lain jeung makaya urang tujuanna jeung umat. Ieu izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah Anda dari dunia. Engke Allah bakal cinta. Lamun geus dipika cinta ku Allah, ngeunang. Pan aya nu kieu ye, jelema ye, aya nu kieu ye. Diudak-udak ku dunia, tapi mena cuek bae, aya nu kitu. Ulah jauh-jauh guru-guru urang be. Eta Abuya Cidahu almarhum almaghfurlah. Lamun daek dibere mobil, sapanae gelang moal mahi garasi. Jak abehan hayang mere atuh. Tak iyalah aya sifat zuhud. Dunia nuturkeun tapi mena cuek. Ayo urang macan bisa. Ngadoana ge ya goniu be ya goniu. Sugan aya urang dia kemudian nya miskinu gitu. Padahal lamun rek ningali Kangjeng Rasul, ngadoa Rasul, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan fi zumratil masakin.
Allahumma ahyini miskinan, moga-moga Gusti ngahirupkeun ka abdi dina kamiskinan. Bu, wa amitni miskinan, mautan abdi dina kamiskinan, wahsyurni ghadan fi zumratil masakin, giring abdi hijikeun abdi, satukan abdi cek Rasulullah nanti di yaumul kiamah dengan orang-orang miskin. Aya nu miskin di dia. Tenang, mamang bakal ngahiji jeung Kanjeng Nabi. Geh, mun miskin sabar, salatna tilok tinggalun, ngajina rajin, maca sholawatna teu eureun-eureun, eta karak bakal hijian jeung Rasul. Ieu mah nya miskin nya tilok salat, nya tilok ngaji peheun batur picabokeun jelema. Ngeunah beuteung aya ka surga. Nah, aku diendrin nu kitu mah kunaon mah. Dan nyesek-nyesek alam dunia teh nu kitu. Terus ya Sayyidina Ali ngadoa mundak diturutan ku kiai mangga ya doa Sayyidina Ali kan kula mah moal Ki Muhyiddin ya eta Sayyidina Ali rajana sakabeh manusia sakolong dunia zuhud kumaha gitu boga istri Sayyidina Ali saha Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra keur can kawin jeung Siti Fatimah mah Sayyidina Ali biasa bae tapi geus nikah jeung Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pohara Sayyidina Ali ibadahna sagala-galana panditaros ku sahabat ku Abu Bakar Siddiq ku sahadeui ku Umar ku Sayyidina Utsman ku Abdurrahman bin Auf ku sahabat nu sejen Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah Ali pohara amat anjeun ieu pohara anjeun kumaha kitu anjeun baheula mah jeung kami biasa-biasa bae jang ngaji ku maneh biasa bae ibadah ku maneh biasa bae tapi ku ari anjeun barang geus nikah sareng putri Rasul anjeun hebat sagala-galana ieu istri bisa ngadukung ka salaki tah lebah dieu kumaha kitu cek Sayyidina Ali kaula mah teu bisa kukumaha nganu kejem pamajikan tamun boga pamajikan akhlakna kos kieu laku diingu kumaha kitu Sayyidina Ali mah Sayyidina Ali mah lamun geus liar poe ieu liar eueuh 4 jam misalkan ka mana bae silaturahmi ka mana bae balik datang ka rompok dongkap ka rompok diangkat beheungna ku Siti Fatimah dicalangapkeun mulut Sayyidina Ali dideuleu disorot make senter bisi aya remeh anu nyelap naon sababna bisi dahar di imah batur Rabbana Karim aya we bikang nu kieu di dieu urang mah lain gara mabur babade ka ditu kageus dahar geus kamoyongeun di mana kali dah di Makiai hooh mun bisa unggal esok ngilu nyatu jadi Makiai nda kumaha ningkatna urang mah Sayyidina Ali mah kuat hebat atuh Siti Fatimah dicekek beung Sayyidina Ali talangap srot disorot ku batre bisi aya naon bisi aya cehil nyelap eta teh bisi barang dahar di imah batur teu nyaho halal jeung haramna eta rizki ti batur ari ibu ngomong aya berkah unggal poe dia nginjeman Bang Emok jurig jadah siap eureun geus eureun geus eureun muntah mah neuk modar neuk nganclok nyawa pan ieu aneh ka jelema ku aremat ge ieu kunaon deui loba ka babawa jelema kadang-kadang anu ngarti pinjol sagala naon cek deung-deungeun aing mah teu nyaho ieu eta cenah kuring mah aya benjol naon kitu benjol beneran kuring teu nyaho geus nu penting mah bu awak cag atuh ja eta ari awak cager mah ya Allah nyatu jeung jukut ngeunah daun kacang lain jukut gitu ih tolol eta sok ada daun dangder jukut lain sia daun dangder eta ih
Antanan jukut lain. Aya eta popohan. Jukut. Awak cakeun mengenal merodiah. Coba mun awak gering, aduh itu pahit ya pahit, masya Allah. Saraya. Geus penting awak can. Imah teu kabocor. Atuh sayang naon? Coba aja orang masuk leuwihkeun aneh nginjem duit jeung meuli HP. Aya eta HP bisa ngajarkeun duit. Ngebiakeun duit ngaganggu. Ari anak hayang tita bisa ngaji, anak ulang ngomean HP, indung bapana ngomean HP bae. Bener dah. Ya Allah, kadang-kadang ku ari mah status, ya Allah ya Robi. Naon pakai status diposting terus, kambe-embe modal, embe keur ngajuru. Dulu dia bola mau dibeureum gitu. Nu paling parah bapak kolot keur sakarat di video. Video cenah ieu bapak kolot. Lain dipuji. Terus Pak Kolot pelan-pelan dong. Nyantai aja Pak Kolot, santuy. Terus astagfirullah, anak dajal ta model kitu. Hos bepae ya tamat deh cenah. Anak geblong. Coba pangaruh santri Ki Muhyiddin di dia di bagian awas ceng mulai ada mulai gering bisi gitu ibu keur sakarat apa keur bacakeun Yasin. Ya Allah bacakeun ieu bacakeun anu pujian kurang la ilaha. Masya Allah eta kula keur ibu kula sakaratul maut putra putrina hadir sodayana cek abah kula pancareurik kula cerik teteh kula cerik kabeh cerik tagiur cek abah kula cicing indung sia hendak ngahadep Allah terus kabehan dalikir lapan Allah bae cukup sabab indung maneh hendak berhadapan jeung Allah gogodan sangat loba. Ya Allah paladri begitu dua rengapan Allah Allah teu aya cek kami kabehan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumaha eta abah kula ngomong alhamdulillahi rabbil alamin. Nuhun Gusti alhamdulillah ya Allah. Nuhun Gusti istri kaula maot terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nuhun Gusti hatur nuhun Gusti kalah alhamdulillah bakula mitina makula kaget oh ternyata nu dikhawatirkan kabeh ka ulama ieu urang suul khotimah. Masya Allah paladri ari anak aya pendidikan mangeunah geus boga ilmu nuk jadi abri tah nuk jadi artina naon ngaranna camat tah nuk artina jadi bupati tah nek jadi naon bae geus boga ilmu agama geus bisa maca Quran geus bisa rukun wudu geus nyaho sifat 20 ngeunah. Ya Allah indung keur sakarat pujian dak pujian la ilaha illallah kan ngeunaheun eta. Masya Allah kolotna maot sedekah tahlil tahmid ya Allah bacakeun Yasin. Masya Allah gampang haolan ngondang deung-deungeun ketika satahun sakali anak encuk tita ngaji ya dong almarhumah ya abah munaon pada diajikeun ku santrina bener atuh ngeunah diajikeun ku alumni nah Masya Allah ngalir terus ka ditu. Aya urang ilmu teu gablek dunia teu boga hayang diajikeun siapa lu bener bener kudu ngabogan sifat zuhud. Masantren ulah hayang ngeuneunahan ku kiai dina ngaranna lamun urang ngalanggar hukum teh disetrap atau dina ditakzir teuing sabab eta anu loba ditakzir sok jadi eta jelema beneran deh mantau-mantangan mun geus jadi mun jadi jelema mun pengusaha jadi bus mata eta kula boga guru Ki Muhyiddin Kang Haji cek guru kieu kieu eta Abah Haji Juhri cek guru kula ceng engke santri mah nya aceng bisi ku Allah dibere santri engke jago mun Mbah karunya bae santri mah nu deugel nu tilok ngaji nu sok ngaji rorojok bae centing terus Mbah karunyaan bae ngadu bae ka Allah sebenarnya petoprak hidayah engke eta ceng kadang-kadang santri nu dugul datang ka imam eta kadang-kadang numpang mahabbahna ka urang bener eta wah kula boga santri
Dugul jadi bos buah. Atuh kula mun acara tinggal nelpon bae, ceng, muludan, siap. Mobil dikirim. Masya Allah, nu dogol eta. Anu dikobongna batur ngaji kumaneh ngopi teh. Kan kulantaran ieu dina hate dididik, guruna ikhlas, leletikan aya zuhudan, bener. Pala hadirin, jeung beda keluaran pasantren mah. Di dia mah komo nya aya sakolahan, isuk-isuk sakola, tos dohon meureun kiai sorogan, naon bae eta mah ala kadar. Jasa sekolah mah hanya ukur sampai dohor doang meureun, tambah paling sajauhna sampai asar. Jadinya mah sampai jam 10 penting manaon bae kegiatan di kobong. Masya Allah, pala hadirin madak ibu ngasupkeun anak cenah hayang khusus pasantren, loba teangan, cenah hayang bari sakola, deuleu kuari intip. Kadang-kadang pelangna ahli sunnah wal jamaah, horeng ahli salah wal gagabah. Teangan pasantren anu bari sakola yayasan seperti kieu hiji nu salat subuhna aya kunutan, dua nu sok marhabaan, tilu nu sok ziarah kubur. Nah eta teangan nu eta sebab kuari mah loba macam-macam aliran gus kieu gus kitu geus tetek bengek. Mata ibu tanya, oh si anu keluaran anu coba eta di dinya kumaha meunang pan urang teh ngintip-ngintip supaya orang ulang salah ngasupkeun an geus dikobong masya Allah. Sanajan pasantren modern eta model kieu yayasan komo guruna salafiyah eta bener dikobong mah rata bae nu buduk ngabadeg ieu di nu kieu ge ieu. Sebab penyakit buduk mah tara horeng penyakit turunan tamati dituna. Asal cicing be ngaran di pasantren pasti buduk. Pasti cenah teu buduk waduh mal sukses. Wasurutul sukses al budugu. Buduk eta diubaran ku dokter teu cager. Ai cagerna orang ku kalamian. Kebal atuh cager. Bu, Pak, Masya Allah ya santri mah nya eta kenang-kenangan di kobong. Oh, Masya Allah ngarokopan sakenyot sewang. Mun ngarokok aya di teman-teman ngarokok ulah. Mun bisa mah urang ngarokok eta mun bisa mah. Kebe geus ngarokok jadi kiai hop cara guru kula mabok. Ulah ngarokok dari dia. Cek guru, kebe geus jadi kiai hop tiang listrik teu dia rokokan kunaon teu bila perlu macana. Nah, geus aya sifat zuhudan. Sing merdih di kobong, ulah hayang sesenangan. Pala hadirin, sing merdih, sing beunang kurang ilmu tinu jadi guru. Dua, lamun urang hayang sukses cek Imam Hasan Basri ketika dititipan ilmu kudu ngabogan sifat hilim. Naon hilim? Hilim eta berakhlak baik karunya kanu jadi murid. Kumaha eta karunya na guru? Awas, hilim teh lain sabodohan. Ya, hilim make ya. Tet bel. Naon eta? Ngaji. Langsung ngomong. Cek heuh ngaji. Eta hilim eta. Karunya ka murid. Sehingga akibat hilim timbul ka murid ilmu manfaat, ilmu anu nimbulkeun berakhlakul karimah nu jadi murid-muridna. Ilmu nu bisa ngawauhkeun ka Allah Subhanahu wa taala, aqwal jeung af'al jeung ahwalna Allah Subhanahu wa taala. Iyalah make sifat hilim. Mantap kiai baheula mah hilim. Dua tah nya. Tilu kudu ngabogaan sifat sahi. Lain sahi teh ieu. Kuho sahi. Naon sahi? Bager. Nah, mantak Ustaz Muhyiddin ya Kak Haji boga santri mah ulah loba regen. Wah, kumaha mahena bae. Jambu bea alabatan ku lalai cicing bae geus. Sadeui baju digeu mulai santri urang. Kula boga balong dipelakan nila ku kula. Hop, ku sia usepan tu balong. Halal. Ngan awas lauk emas mah ulah aya resep keneh. Kitu bae tah. Cekula awas ya yo mun aya nu meunangkeun rok emas jadi beuteung sia. Waduh eta santri
Ayo nyeri betul. Aja nama aing kene nu ribuh ngubaran di beta. Assalamualaikum cek lurana. Aya naon? Cenah bi si anu nyeri betul. Sa. Si anu. Eta ieu barang-barang darat tengah miti nama. Cenah kuring jujung kelitan bae cenah. Kurang gitu tadina. Atuh jageus emam cenah jeung kami. Jeung naon daharna? Jeung lauk nila. Terus lauk emas cenah kausuh. Sabaraha? Saeutik ngan 34. Atuh kajan aing jadi betong tama. 34 ieu. Eta ieu cenah bi teu kadeuleuh jati peuting. Dia ngomong bae kitukeun. Teh mah tengah aja. Dia tengah aja sakitu kitukeun. Mau kitu ka bidan. Entah cenah bade ieu geus ti bidan cenah can cager-cager. Oh, jampe bae pula. Sama-sama Kada mainumkeun. Nginum mana? Ya es tibra. Geus be, isuk-isuk. Kunaon teh? Ampura dosa. Lauk emas ku abdi. Kasiuk. Ya cek nguseup tah lain teh make heurap. Oh. Kemarin bae 34 teh lauk emas aing bea kabeh. Cek pamajikan, mantake cenah, Mang, aya eta kudu ngana ka guru mun mi cenah hampura. Di hampura ada deyeun, moal teu kawawa ieu teu kawawa nyeri na doang gini. Tah, kukula dihalalkeun halal jeung santri cek ulah tah. Mantak ulah aneh. Boga kebon kalapa ulah aneh, boga tangkal jambu beak ulah aneh, boga mangga ulah aneh. Teh langsung mangga ulah asal ulah pamajikan aing menu dipaling budaria kitu. Aduh nanan beak kabeh hiji. Santri kuari mah pinter. Ka guruna, assalamualaikum, salam. Bah nyunkeun uyah jeung naon jeung kejona. Pan hayang nyatu eta. Rokok kiai raing sae. Bari mah teu meunang katinggalan tak kiai rokok. Beak ku murid. Bahasana cenah barokah, berak dia model gitu men. Ngabeakeun boga guru ieu. Tapi guru mah sahi. Hop bae, bager bae. Atuh galak eta hanya ukur disungut doang. Ketika eta mah atuh biasa bae karunya bae. Mantak urang teh ketika dititipan ilmu aya barudak kudu ngabogan sahi sifat bager. Pabajagan kula sok mamarahan, gelas eueuh bae. Masyaallah, jaya tati kobong ti mana tilok mau gelas di mana eta. Udah di kobong aya gelas 5, aya 8, aya 10, laju kadang eueuh. Laju bangke lagi eueuh dan ditelegan eta ku budak kitu. Aing mah aneh. 2 minggu beli gelas. 4 losin, 5 losin. Memarahan majikan kula. Laju mata kita sok aqua bae. Eta ieu jeung sekali-kali nyeun kopi nu ieu mah beureum nu itu hejo aja belang gelasna. Meuli nu kumaha beak ku santri mah. Cek kula ka majikan kula memarahan. Lain gitu capek meureun gelas pan duit eta. Kalau bawa omong duitan ge pamere santri. Oh, cek majikan. Ai kitu onam cenah. Nah, sahih. Insyaallah guru-guru urang balalage. Anu ka terakhir, anu kaopat kudu ngabogan husnul khuluq. Naon husnul khuluq? Bagus akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka anjeun kudu berakhlak bagus ketika berhadapan jeung papada manusia. Moal boga akhlak lamun teu boga ilmu, moal boga akhlak lamun teu diteuntun di pendidikan agama, moal boga akhlak ka makhluk ka Allah lamun teu diteuntun di pendidikan agama Allah. Nah, maka penting akhlak. Mantak awas para santri, santri mah ya lempang jeung guru ge ulah aja baroning ngabarengan miheulaan ngabarengan ge teu meunang. Mantak ieu santri mah jeung kiai diatur dina taklim. Mun lempang jeung kiai sameter jarakna. Mun kiai ngomong ku urang kadenge atuh jauh teuing ulah waktu geurewokan kiai. Ulah sameter. Tungkul be. Doang kula ngariung jeung santri, tungkul be santri kula kieu be. Kula bari cacahan bae gitu eta ceng baheula mah anu tunggul bae kieu. Santri kula tunggul, kula belok main lempeng bae ka ditu. Atuh aing balik deui nya ka mana santri ka mana we, atuh lah tunggul bae kitu kan. Panet nyiksa kiai teh balik deui kiai. Lamun ngariung jeung kiai dalekeun berkat kiai.
mun ngariung jeung kiai ulah sok milaan eta balikna. Ieu mah kiai kuat kita sorangan balik di nu tetangga mau berkat bakul eta kiai kuat mikul sorangan bae. Jasa teh geus baralik dasar dusun dalam jadah doang. Kuat kiai mau bakul rikuk be kiai. Bangsat eta kiainya. Awas, mantak nu hade opat sifat tadi hiji zuhud, nu kadua urang teh kudu aya sifat hilim, anu katilu nyaeta palahadeun sadaya aya sifat sahi, bager anu kaopat husnul khuluq. Nah, opat sifat lamun geus dicekal ku urang insyaallah ketika urang istiqomah di imah ngajalankeun ilmu saaya cenah eueuh santri anak urang, dulur urang, tatangga urang, sarua bae dimanfaatkeun ku urang, ka tatangga, ka dulur, ka baraya dan lain sebagainya. Nganu paling hese magaan pamajikan. Nih, kula ge lieur. Eta pamajikan apa dipagaan ku urang. Digetak cek kula. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kurang nyeklok. Mustaqim tadi dia tah. Mustaqim atau kumasi ku belet amat wah pundu emangna kayak didinya mah pinter kami mah rumah bodoh wah jebret kurang ditutup asup ke kamar nulakan maneh tinggal aing polongo udah asup kumaha jadi konjer aing hujan gede waro liar hulu aduh penting kedua, lalaunan bae orang ngomong ngaji delin ku hari ulah cara kamari teh moal kore mah moal kereng pinter pan memeh ngaji manehna dangdang meni medul alamat atupan urang eleh Bismillahirrahmanirrahim cek ulah ka pamajikan lain penting ieu ulah ngaji lin atuh kula mah kumaha abi bae nek eureun cenah atuh pere Pak, urang teu kuat. Naleulipen beureum lain deui. Eta akalna si sero haram jadah doang gitu. Pinter, ulah gagabah bikang mah. Beneran bah ieu mah. Nya, geus nu paling hese ngadidik pamajikan. Gati. Eta pamajikan kula pan kadang apura baji damang kiai, pamajikan kula macan pernah. Hei dahar ya guys bo ilmuwan anaknya insya lamun ada anak tegera dididik bab ilmu agama engke bakal musingkeun ibu kiai minta doa anak kunaon anak kula degel mending degel karena tik paling ge maboskeun gelas tibatan degel geus kolot ngajualan pakaya kolot bener mending degel keur latik degel geus gede mau dipoh nu aya makana hayo umuran 4 tahun 4 bulan 4 poe asupkeun kana PAUD nah terus kana TK terus kana SD Masya Allah deuleu budak wari ampun pan ulah aja baroneng di tempat mana bae di masjid deh wari mah waktu amprekan nalagaan di masjid berapa letik kamari kula mabok bangsa tuang sia sholat lalagaan bae yo anak sakitu yo barang nyeluk anak aing horeng ripuh aing nyidangna barang nyeluk ja anak aing gitu kita mah atuh kepalana atuh sareunan berapa letik ja kepalana ieu abe pan keheul eta urang gara-gara ku aceng itu kok sholat dari gara-gara anak sakit tuh yo nyelek anak aing elek Ibu Idin pula aja nama balik cek ya isin pula ke anak kepala anak kena jadi geng yo aya bu anak orang asupkeun nya geus aya pendidikan mah nu ade geus aya ilmuan mah sugan anak orang teu nyasar ieu kuari ibarat akhir zaman teh mah geus terakhir ya jam 12 soalnya sejam moal malita mah moal nanti mau tambah iya parwasa tadi tanggal 1 haji isukan tanggal 2 parwasa Senin Kemis
Tadi ke puasa, mau bae nitah. Puasa isukan tanggal hijab tadi isukan tanggal 2 mau puasa tarawih jeung puasa ganjarana buat parwasa ari kiai puasa tante ulah nanya jeung mah kiai uyuhan geus nitah bae ge eta kusuk mah protes di 5 bah lain naon cenah eta kiai ditahan bae cenah ka ku indungna bu pentakeun ka Allah muga-muga anak abdi nu nuju masantren di yayasan ieu ya Allah dibere kacerdasan dibere katawakalan dibere akhlak anu sae dibere ilmu anu manfaat. Nah setiap urang boga ilmu manfaat maka 4 sifat tadi pasti bakal kumpul di awak urang. Nah iya pala hadirin sadaya geus moga-moga putra-putri urang sing dijadikeun putra-putri anu saleh tur salehah. Moga-moga ieu yayasan nyaeta Nur Widya anu dikelola ku para putra-putri mantu cucu almarhum sing dijantenkeun tempat pendidikan agama anu manfaat pikeun umat. Muridna sing bertambah, guru-guruna sing istiqomah, sing bersatu lillahi kalimatillah. Kumplit ya al-mukarram almarhum Abah Haji mah. Lurahna aya, pan putrana tunya, laju nu jadi kiai aya, nu jadi itu aya, nu jadi sagala-gala aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur muga-muga aya manfaatna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina. وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فقهنا وفقه أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا فهما عظيما وعلمنا وإياهم الحكمة والتأويل بجاه صاحب التأويل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاه طه رسول الله اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا وما حوله نافعا لنا ولمن بعدنا إلى يوم القيامة بجاه شافع الأمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.